Tah, enggak. Nepi ka sakitu-kitu nanya. Jelema lain balan maneh kamarana ieu. Kalau rerencangan abdi teh sadayana tumpur, Pak. Tumpur. Pangaruh naon bisa? Uninga nyaliraena teh sasi Syawal. Mohon. Sasi Syawal keuna ku paribasa sasi hajat, Pak. Sasi hajat. Mohon. Tukang kenang kalau resan noron. Mohon. Dugi ka egang papana teh. Mohon. Tukang suling deui kalau bet rumah sakit gini kan. Mohon. Eta tukang ngalagu ka mana tukang ngalagu? Juru kawi sami. Mohon. Asma cenah teh. Teu damang sami. Mohon teu damang. Anu damang teh wati Mang Cacang. Wah eta mah mandor, Pak. Mohon, alhamdulillah. Nyesa gitu-gitu ge. Mohon. Aduh. Janten cep angga we nu hirup teh nya minggu teh. Tapi mah selalu ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Aduh. Nah, Reus ka abi reus. Hah? Reus ka abi. Reus. Wah, tuh kan tenang. Sok hayang ngahonoran ka maneh tuh. Aduh. Ya. Sipun. Oh nya tenang. Beres ieu ulah hariwang. Oh. Aya geuning kerang ijo anu sok nakolbak teh. Mohon, sok kumaha sia we. Urang meuli nu kitu we. Alus tikoro urang nanya. Ya. Hah? 10.000 ge wareg. Anu giungna ka Cirabina gini. Ya. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Kang. Mina aidin wa faidin. Walaupun lebaran masih di suasana hari lebaran. Oh iya, anu lebaran. Samingon kapengker lebaran teh. Mohon. Dan urang mah walaupun asa dosa euy. naon? Minggu kamari libur kongres. Heeh. Asa dosa ari mah. Jadi hari Minggu kemarin itu bertepatan dengan hari kedua H+1, ya, H+2. H+1 ya. H+1 hari akang lebaran poe naon? Abi mah lebaran teh Kemis Abi mah. Abi Rebo keresan. Aduh. Jadi kongres minggu kemarin libur dan ya. Kenapa ini jadi ngageser? Ya teh malam Salasa enggak? Ya, katanya malam Salasa eta kudu nama kamari kudu nama. Harusnya kemarin. Nah, kenapa digeser? Karena kemarin tukang kendang itu di Pangandaran. Ya, tukang suling memiliki acara. Ya, tukang suling memiliki acara. Saya juga kemarin punya acara. Acara apa tuh, Kang? Wih, saya menceramah biasa. Ya, ceramah. Mohon. Ya. Angga kemarin punya acara. Enggak. Ya, Kang Cacang jadi canoli kemarin. Oh nya. Iya. Cacang. Aduh. Nah, nama abi ge kamar teh gaduh acara. Naon? Mung bedo. Kunaon? Duka tuh dah bedo we geuning. Eueuh nu nangap. Paingan tuh. Ya, jadi kita geser ke malam Selasa ini. Ya. Dan ini masih disiarkan langsung dari Kopi Silokalem. Yang ada di mana, Kang? Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Oh, Neng Ola aya. Oh, aya. Aya, alhamdulillah. Eta mah jalmi aya. Jalmi aya Neng Ola mah. Neng Ola sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan orang sedih ningali maneh ya. Mohon. Sing prihatin ningali aing ya, jadi tunggal kieu ya teh. Mohon. Kacepit tunggal. Estuning. Aduh, aya di implang mah jiga batur gini na grup teh cenah urang duaan we jiga batur. Mung da teu aya geuningannya. Nya kitu teh atuh. Alah, Kang. Heuh. Ieu teh aya bisikan teh UMKM kumaha masih kena libur? Nah, UMKM masih kita liburkan. Masih libur. Karena ini masih nuansa lebaran, Kang nya. Nuansa lebaran. Di minggu besok UMKM sudah kita buka lagi, sabar. Aduh. Ya warung-warung geus mulai ngagedor ka urang teh, Kang. Teu kuat cenah yang ngirim produk ka dieu teh. Sebenarnya ada beberapa yang masuk di Instagram, ya. Tetapi kita buka minggu besok saja ya, teman-teman. Dan nah iya euy, naon teh euy? Minggu ayeuna aya informasi naon tah? Lamun minggu ka sabaranya episode sabar urang teh kagenep gitu. Kita juga sempat ngobrol tuh dengan musisi. Oh nya episode anu kagenep bulan puasa ada. Ya bulan puasa. Bulan puasa. Keur pahang-pahangna. Nya. Keur kohal. Waktu itu kita menghadirkan musisi naon atuh anu gogorowokan teh naon eta teh metal. Oh nya metal. Musisi metal. Oh nu kitu nih. Karena urang mah musisi sarardi. Nya urang mah musisi nalangsa urang mah. Musisi nalangsa urang mah. Nepi ka bayaran ge nalangsa gitu. Nalangsa we. Nya keur mah genrena nalangsa
bayaran aja nang dianyuk. Keur jarang deh. Urang mah hayang nanya ai bangsa nu kitu diaranyuk kosok tara kudu hajat teuing tah cike urang tanyakeun kan ari dina di urang-urang gitu nya dianyuk teh geus hal wajar lah geus loma eta malah mah anu anyuk poho teh geuning nya anyuk poho nah kita kan nggak tahu kalau di musisi pop atau metal gitu ya atau hardcore itu apakah ada sistem anyuk atau tidak ya lamun aya sistem anyuk berarti adil ya adil berarti lamun teu urang-urang pindah kesenian dah kana tara dianyuk oh iya Tasik itu punya kalau soal permusikan itu beunghar sebenarnya mah Tasik beunghar Tasik teh luar biasa beungharna sejarahna teh panjang musik di Tasik teh ya Tasik lamun dina religi boga almanar almanar tuh sanu teu nyaho ka almanar inget tuh kerkikianna geuning tah band cabok teh nya band cabok bener aduh band cabok almanar teu mimiti urang leutik nepi ka ayeuna hirup keneh masih didengekeun karya-karyana teh sok ibu-ibu ungai isuk-isuk almanar di setel teh eta sugan gomloh lain almanar nu cek sound nu hajat da almanar atuh sugan ayeuna make lagu saha gitu nya lagu barat almanar komo daerah urang mah tuh komo daerah urang mah samen almanar laguna teh ulah gagabah aduh suatu saat kita undang almanar ke sini angga nya kedah aduh wah eta ngeunaheun ngaranna ge almanar ya bener teh dina namina ge geus religi geus nyerep kana hate teh nyerep kana geus islami itu teh aduh euy lalu juga apa namanya naon ngaranna teh atuh kumaha Kang tah dina genre sejen teh aya misalkeun di urang teh dangdut oh eta kada seni keneh seni keneh dangdut teh sidik eta mah seni dangdut mah nya kita itu punya maestro banyak melahirkan maestro apa maneh Caca Handika apa urang Tasik teh Caca Handika teh terus juga ada siapa lagi itu eta raja dangdut oge di Tasik eta Roma Irama ya Roma Irama eta teh di Tasik si Mang Haji eta eta teh di Salakaso dilahirkeun teh eta teh apa maneh Ria Busana asup ka jero Salakaso teh di dinya lahir teh Roma Irama nama baheula Roma Irama teh kungsi nyeun rombongan calung di Tasik nya Roma Irama teh jeung keliningan alok Roma Irama teh baheula jadi dalang teh kataekan anggeus pindah kana dangdut jadi dalang teh kakawin teh nepung lalu juga ada Ice Tresnawati Tasik teh tapi ka aya masjid Ice pana nya aya masjid Ice Raja Pola Jamanis teh Jamanis lalu juga ada Epi Tamala di mana teh Tasik eta teh lalu juga siapa lagi itu Maestro Sunda Mangkoko eta teh karuhun maneh teh nya teu karuhun urang kieu teh sarua tukang kikieuan teh gini tah Tasik teh India Wahyu Wibisana sarua ada teh tukang naon ngaranna teh nyeun rumpaka nya sastrawan eta teh lalu juga kalau metal itu kemari wah ngajelaskeun nya bahwa Tasik itu punya maestro da sabarna beungharna luar biasa Tasik beunghar atuh tapi dapina karamoy urang Ciawi orang Tasik urang karanyaho katohyan kemari pas lebaran balik ka dieu nya kapangi keur kikieuan kamari teh urang suka resik dapina karamoy teu sangka aing si dapina urang Ciawi da disebut nama di ditu cenah ece di ditu teh aduh udah sok diina-ina di umurna mah si nyai ina aduh euy lalu juga saha deui Tasik teh oke Kang pan seueur konten kreator anu jarang renang di Tasik teh nya jarang renang alhamdulillah aduh teu tiasa kasamat hiji-hiji teu tiasa lah da pemi urang ditataan mau beres-beres hebat teh pemi kitu mah waktu teh tah naon ngaranna teh di episode kali ini ya ada narasumberna saha wae Kang tah kembali menghadirkan para musisi deui wae bakat rupeng karena kalau bicara Tasikmalaya itu selain tadi banyak maestro yang lahir di sini Tasik juga kalau soal event musiknya banyak gitu wah jelas atuh Tasik mah aya lamun barudak metal di Tasik teh aya naon teh Tasikmalaya Bersatu Tasikmalaya Bersatu eta geus sabarap lain Indonesia hungkul bersatu teh Tasikmalaya ge bersatu teh berkali itu satu jadi bapisah betul gitu. Lalu juga dulu tahun 2015
berapa ya? 2015-an itu booming juga tuh musik reggae di Tasik. Oh nya. Oh, eta ipena nepi ka unggal minggu Keur usumna teh heula nya, keur usum jeming-jeming teh geuning. Keur usum kekiloan teh itu. Oh, aing ge sama meh kana kasundaan teh reggae karena reggae heula. heula. Ulah gagabah teh. Aduh. Lingkung seni reggae baheula mah. Kung sih aing teh barudak reggae baheula mah. Lalu juga apa namanya? Kadieu-kadienakeun K-pop. Tahnya Tasik teh. Ayeuna mah loba anu beuki kana musik Korea anu gitu teh. Nah. Inget Korea gitu teh geuningan heueuh. Naon? Henteu. Naon teh? Jiga boga nyeri. Aduh. Nah, hari ini kita mengulam. Ya. Bapak pilih aya pidato heula mangga. Lad, Pilih pada pidato heula mangga. oh cekap. Aduh. Nuju ngawet Swanten abi teh. Oh, mohon. Ya. Da bilih noron geuning April teh. Oh, tos siap-siap abi teh. Kantos. Ya. Siraman mah terus ngantos Pak. Mohon, dirinya mah tuh nuju maceuhnya. Mohon abi mah. Aduh. Nuju menghemat suara Mohon 500 sok poe mah nangkring atuh. Nangkring. Siapa ieu mah? Ayeuna nu hajat sok, unggal pengkolan aya kebayang atuh. Ai wayang ra sok. Eueuh kan. Sedih aing mah. Heuh? Rajin aya dihiras. Rajin aya teh dibayar da aing mah. Ah, Etang-etang kaul wae ki dalang. ayo we kaul aing teh tiba heula. Promosi seumur hidup. Nah, ieu teh aya grup lain calung ya mah, lain. Mantap euy. Ieu genrena metalcore. Sebenarnya urang teh nyaho nu disebut metalcore teh naon? Justru dina teh nyaho urang tanyakeun. Teu urang tanyakeun ge. Naon nu dimaksud metalcore? Namina teh Red Mist. Red Mist. Laras Red Mist? Ah, laras bisi salah. Mist. Ari Red teh beureum. Oh. Ari Mist teh awewe. Jadi awewe beureum. Awewe beureum. Oh, keur pamangan. Ah, aing mah kirata we. Keur Aduh. pamangan. Ada Red Mist. Ya, urang tanyakeun ka jenisna kan. Urang tanyakeun ke ka jenisna. Da ai ceuk suna mapanan ulah bodo ka totoloyo. Ya. Kudu bodo alewo. Hade goreng ku baso. Kubasa. Ku basa. Ah, Biasa tuh anjing meni popolotot abi teh. abi teh bakat kuresep kana wayang nu keterang bahasa dalang abi. Oh, mohon. Oh, da bapak teh dalang. Pami dipercaya. Mohon. Ah, tuh biasa percanten lah. Ya. Setting. Aduh, euy. Dan spesial kongres episode kali ini Gimana, Kang? tipina jagung teuing. Diturunkan sama kunci. Aduh, eueuh kuncina diturunkeun ge. Alah. Nah, Red Mist ini adalah band progresif metalcore yang dibangun di atas riff berat. Aduh, atmosfer yang kuat dan kebebasan untuk tidak terpaku satu gaya musik saja. Oh, jadi loba gaya si Red Mist. Seueur gayana. Rongkah gayana teh. Pohara rongkahna teh. Musiknya terus berubah, kadang agresif, kadang terbuka dan emosional, namun tetap terasa menyatu. Tuh. Aduh, jadi dalahar musik tangga. Urang mah hayang nanya palebah agresif. Nah, kumaha nya euy? Jadi agresif teh dina ieu meureunana. Dina nada meureunanya. Sugan teh agresif urang. Kadi saya teh mancing-mancing, aing teh mencoba rada suci ya nama. Pokoknya mah cikeneh tadi minta hampura teh. Geus jeung rasa deui. Meni seremonial teuing sama minta hampura teh. Aduh, ieu teh sabari timnas euy. Di luar mah pinuh ieu teh. Mana jeung mana teh urang teh? Nah, salah satu ciri utama dari sound mereka adalah penggunungan anjing naon ieu teh? Penggunaan. Buka kacamata tuh. Poek wajar teh. Poek adalah penggunaan lapisan naon ieu teh? Ambience. Naon itu dibacana teh tuh. Nah, serta struktur lagu yang berkembang. Sehingga setiap lagu memiliki ruang dan kedalaman tersendiri. Nah, anjir panjang euy, pokoknya mah gitulah. Nah, nanti nah ieu komposisi naon ngaranna teh? Personil. Ya. Ada Kang Ubey. Iya euy. Aduh, Bapak negara. nya. Kang Ubey dina gitar ieu. Aya ngaranna teh Ara dina band-bandan mah enggak. Si Madam teh Ara ngaranna teh. Aduh, Madam Ara.
Eta aing mah kagetna teh basa dikirimkeun anu keur ngalagu teh geuning. Anjir saing teh sugan tara gigituan Urang teh hudang sare eta teh posisi dina grup. Anjir si madam kieu. Aduh aing. Oh keur puasa. Cacak keur puasa teh. Tuh komo mun keur teu saom. Ya. Wah, Nah, ini ada Ara di vokal, lalu ada Ripma. Ah, iya pemain drum ya. Ya. Lalu ada Uus pemain bass. Tuh, aya keneh nya. Tah ieu teu hang the great oke ya. Oh, teureun Ya, eta teh sarua tukang gigituan Sabaraya. ya, si senar opat ya gini. Oh iya. Aduh, kan mana mah senar semua tadi 20 urang mah. 20. Itu mah opat. Opat teh itu mah. Nah, yang kedua, aduh ieu euy. Tah saha tah euy. Ieu aya legend ieu. Taha. Ieu urang Bandung ieu. Orang Bandung. Urang Bandung. Wah, tuh tebih-tebih nya euy. Apa maneh ujung berung? Ujung Berung. Heeh. Ujung Berung eta Bandung. Bandung. Anu rek kakotakeun. Heeh. Ti orang dinya Nya, datang ke orang Tasik. Datang ke Tasik. Hebat luar Aduh, biasa. euy. Apa maneh jeruji? Jeruji. Tah, eta teh band legend euy. Tah ieu teh nu anjeunna teh Heeh. anu sumping ka dieu Mohon. eta teh mantan gitarisna. Oh. Gitaris jeruji angkatan hebeul. Wah, Jadi anjir. seniorna ieu teh. Oh nyer Aduh, nyaan senior. euy. Nya jauh nya senior. Eta. Jadi Sabaraha ongkos nanya euy. urang ieu kan kanggo pecinta musik metal Nya. geus moal bireuk Oh oh. ka band jeruji kecuali ka Almanar moal nyahoun Iya, kemarin. beda lingkung Beda seni. deui. Nah, nanti kita akan tanyakan karena ieu teh album-album jeruji ini Ya. ada campur tangan dari si Akang ieu. Pokona mah euy. Aduh ngan aing hese nyebut ngaranna ieu teh angga Aing ngaranna teh naon cikeun? Robjet MBY. Naon MBG. disebat teh Kang Robi gitunya. Tah eta kebrok heula tuh euy. Aduh. Aya Kang Robi ka dieu euy. Wah, Ah, tebih-tebih sabaraha mayarna Hah? euy. Oh, tebih tong nanya mayar saya teh aing nu era. Nah sama jiga teh nyaho wae. sabaraha mayar. Suku ditanggung ku itu. Oh. Nah sia teu ngarti-ngarti. Jadi- Matak jadi- aing teh nyambit-nyambit honor gitu kamari tepe we aing teh. Aduh euy. Aduh. Alah. Mangga. Tah sakitu nu kabeh hatur baliknya. Alah. Urang lajeng bae. Heeh. Aduh, kumaha teh langsung geroan wae. Geroan wae, Kang. Alah, cok ah atuh ka Parayun mangga ka narasumber euy, eprak heula tuh. Mangga. Ayo ngisin-isin sok adaria. Alah, tah ieu Kang Robi euy. Mangga Kang, palih dia Kang. Sok Aduh. sari mana semua. Aubey, palih dia Aubey. Ah, mangga palih dia. Oh. Sok marilih lah korsina mah, mangga. Kamana nu main gendang ya? Oh geuning. Heuy. Nu main gendangna kamana? Eueuh ieu teh. Tara lumpur jelema teh. Alah, euy. Tinggal ieu. Ini atuh. Hararidung kieu tinggal di budak metal atuh angga. Matak urang ngahaja tinggal di make baju kieu euna mah. Atuh urang teh kabanarian atunya. Kela boa ieu mah ieu atuh. Wah, beda rombongan. Boga beda rombongan ieu Beda mah. lingkung seni. Alah. Alah, Kang Robi kumaha? Sehat? Alhamdulillah mang namanya teh Robi tapi panggilan mah Embi. Mbi. Aduh. Wah, nyaan. Enak kena Embi we nya. Kang Mbi. Kang sia. Embi we sugan mah. Kik, Kang Cacang ageungan micna salit nu ieu. Kang Embi. Sok wayahna we nama da areueuh. Tuh beda nu metal mah nyakalan mikna ge tingali. Beda ieu kieu atuh. Suganti intisari mic-nya. Sok raket tinggalin neng olahnya ke mikna kieu tah. Dari metal kieu tuh. Beda. Ya, alah. Pan ieu Dia menang sinya. kieu. Sok bebas lah bebas. Bebas. Nah, Kang Robi ayeuna sadi dinten urang teh kagiatanna kumaha wae ieu? Karena lebih fokus usahanya da Usaha. dulu di main musik ge emang resep bisnisan gitu. Dia kapungkur jeruji ge nu ngelola penjualan ti lagu ti asam ejenna lah alhamdulillah kumbi gitu. Oh, Dikreatifna iya, gitu. iya, Ketemu iya, itu iya. ketemu dia Euy. sampai bisnisnya teh ya emang di dulu seneng punya jiwa dagang berarti. Ya, Jadi ya. selain main band ge dulu punya konveksi. Pas zaman di Bandung rame clothing. Ya. Nah, Ya. itu ya
dan mereka semua komunitas kan. Ya. Jadi nyambung gitu. Ya. Jadi bisa langsung enggak. Ya. Itu susah ada plan tahap 1 2 3 enggak. Ya. Jadi, woi, ngobrol-ngobrol tahu orang dia sok orang produksi. Tah, ari sareng Tasik ayeuna aya hubungan naon ya? Ini kenal lama UB 2015 be ada. Saya tuh punya teman di sini yang punya WKS, Jerry. Ya. Dia tuh emang gedenya di Bandung, teman dari kecil juga. Terus satu saat main ke Tasik, hayu bi katanya kan. Ya. Main enakeun ngobrol, ketemu lah sama Ubi. Ya. Ngobrol terus main ke rumahnya, terus ngeliat dia main gitar dan ngeliat peralatan mereka, anjing dia budak canggih. Dan alhamdulillah saya tuh paling seneng nemu orang kayak gitu punten kalau boleh cerita kayak Vicky Mono, vokalis Burger Kill. Itu saya yang hayu lah dulu bandnya tuh Heaven Fall. Diambil sama saya band Heaven Fall, saya yang nyari rekornya tuh rekor yang ngerilis si Jeruji juga, nama rekornya teh Napi Record. Sampai bisa rekaman sampai sekarang hebat gitu. Jadi Burger Kill ada namanya Hin Akeo, gitar Safara, Nektura. Nah itu dia sama kayak Ube gitu, cilik. Anjing halus ayo, mana nih kalau kita orang dari kru sampai sekarang Saraspati ya. Saraspati. Nah ketika nginjek Tasik, iya kok aing dioprek cuman ternyata susah Bandung Tasik jauh ogenya. Lumayan ya. Rada Kalau mereka kan deket tinggal mana kayak imah ka dieu. Ya. Ya kalau kata Akeo teh mah orang terus nutur si mie gitu ke orang-orang ngomong gitu. Ya. Tah, Kang, setacan ngalalakon langkung tebih ka palidinya. Ya lalakona Kang Embi tiasa kana memusikan utamina metal gitunya. Ujung Berung. Tah, pasti nyambungna kana ieu angga ya Ujung Berung. mun ngomongkeun Ujung Berung ya. Kumaha tah? Karena Ujung Berung tadi digigir di timur, Ya. di Juru jadi hoream KBIP, hoream ka kota gitu. Dan kebetulan selingkungan tuh ada namanya Kimung, tahu kan? Karindi. Ivan Burger Kill, Adi Forgotten. Ya mungkin 90% teman SMP saya, SMP-nya ngomong SMP, itu 90%-nya senang musik metal. Musik Ya. Tapi nyambung. Dan semua Ya. otodidak dari ngobrol, goncengan tengenahan. Akhirnya hayu mau kenon, nono kan lagu batur anjingnya lagu sorangan, wah ngacaprak, tengenahan. Tapi proses teh kan. Nah membangun ekosistem eta kapungkur. Haus. Oh, kayak heula. Hei, teh kopi ya. Kopi. Geus dipesenkeun. Oh ya. Bisa mah unga minggu. Deukeur aman. Unga minggu teh narasumber teh kieu aing haus. Jadi kewakilan urang. Tah aing sebenarnya maik ngomong tadi teh. Kewakilan. Sarua abi kita haus ieu teh. Ya mas selokannya biasa ya jika di Bandung gitu bubulat. Bebas. Tah, wih deui eta kawitna teh sopan ulahnya. Anu ulah teh kitu jeung kieu tah. Alalala. Ulah. Sabab eueuh di dieuna. Ya. Tahun sabaraha Kang awal proses eta? 80 meureunnya. 80-an. Ini 80-an lah. Ya. Kita teman ya selingkungan kan Ujung Berung segede gitulah. Ya. Saya SMP pasti nyambung gitu. Dan dulu ada radio generasi muda radio namanya tuh JMR di Bandung teh. Jadi kan semuanya pusat ke situ. Jadi ketika ada anak Ujung Berung yang nelpon, pasti dia. Dan semua barang tuh masih susah. Wah, hese. Order teh bisa sebulan belum ada internet. Beli kaset tuh masih ke alun-alun, kalau nggak ke Aquarius tuh di Dago 34. Ya prosesnya tuh susah lah. Ya. Satu kaset misalnya dulu Sepultura teh wah. Satu kaset itu bisa direkam. Ya. Iya sampai bisa ngejam. Akhirnya ya bikin band. Jadilah Ujung Berung Rebel, jadilah Bandung Berisik tuh. Ujung Berung. Jadi ketika kita nongkrong punya band, terus orang dek naon boga band. Adogan diundang gitu, juga bondon anjing geus cenah acara sorangan. Kira Bandung Berisik kalau pernah dengar. Ya. Di pinggir mereka orang kampung tapi punya tes musik yang keren gitu, yang bagus, terus punya keberanian. Nah, kalau yang menjadi pemantik awal buat milih aliran metal itu kenapa? Ya karena lingkungan, terus karena bosan merenya anjing gitar teh Seleng Iwan Fals tahun 90 teh. Terus nya nu hari itu merenya terus jenuh
Terus pengen yang aneh, yang berdistorsi apa sih yang mau aneh lah gitu untuk umum. Ya dengerin lah mungkin. Harita zamanan Akang nu jadi role modelna saha Kang? Nu jadi role modelna, jadi idolana gitu lah nya. Ya itu teh Sepultura, Megadeth, Slayer, Bulldozer itu masih zaman-zaman itu masih. Ya. Dan sampai sekarang band-band itu masih ada begitu ya. Karena ya udah apa ya di Amerika mah udah kebutuhan udah gaya hidup. Sama kayak sekarang di Bandung. Band teh udah bener-bener apa ya bisa jadi jembatan mungkin lah. Jika saya kenal sama Ube sama Araju kan, kalau saya bukan pemain band, kalau saya bukan seniman mungkin nggak bakalan mau panggil gitu ya. Ya mungkin ini dulu punten Ube ketemu saya yang wah gitu. Ayo ke rumah. Ya naon sih? Kayak malah satu saat tak asup kabar anjing komputer kita ngobat anjing soal anjing akuin udah anjing ya ayo baik ya cuman gitu teh ada hesenya jauh ya. Terus pengen lihat kondisi Tasik, komunitas Tasik, orang Tasik sama nggak jauh beda sama kota-kota lain selain Bandung. Senioritas, gencet-gencetan. Jadi Nukia teh hese gitu buat berkembang. Ya. Saya tuh ya, nyuruh geus bae pindah ke Bandung. Oh anu kapunteun teh Tasik itu seperti itu Kang. Ya soalnya rata-rata permasalahan di kota tuh ya kayak saya dulu punya ada ya anak Cianjur dibawa ke Bandung. Hayu mana Cianjurnya jadi orang Garut ada. Soalnya saya ya gitu dari main musiknya karena seneng main, seneng ngalebarkan sayap itu dengan dulur. Jadi hayu selalu dibawa. Dulu ya masih muda. Kayaknya sambil bocah atuh ngora keneh atuh. Zaman ngora keneh sakitu mah tenang. Jadi ini orang yang carita. Cik mah. Cik. 2008 ketika orang garap album Joriji album Warlock teh album keopat. Lagi ngegarap album, saya teh celaka sampai parah sampai koma. 2 minggu. Terus ya udah hampir meninggal aja. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan hidup. Tapi gitu daya tahan tubuh saya teh jelek. Jika enak ngacapruk ngomong teh ada ngobatnya. Emang geus dungdeng. Setelah gitu. Kejadian itunya. Setelah kejadian itu teh. Jadi mau nerusin hari itu teh si Joriji motor Kalimantan. Anjing pagi jeung daya Korea mau gini ya. Geus keluar. Oh, eta menjadi unitnya. Dan saya ya tetap saya mah jiwanya pengusaha seneng dagang juga sekarang lagi mainin kopi. Oh, di kopi. Kopi beans gitu. Ya kafe-kafe yang enaknya di Bandung kan gitu ya. Karena komunitasnya nyatu, ketika saya konveksi juga nggak susah gitu nyari-nyari ngemarketinnya. Dah punya komunitas yang punya clothing juga. Dan sekarang anak-anak banyak yang buka-buka kafe juga kan di Bandung. Hanya nggak datang ngobrol ngalir ngidung, tah beli. Nah, selama berproses dengan jeruji Kang, kesan apa yang paling nempel gitu? Bisa ulin dari Sabang sampai Merauke tanpa mengeluarkan duit barunya. Malah ngasilkeun. Untuk oge. Nah, ngahasilkeun ya jangan rokok ngahasilkeun teh. Oh nya. Jangan biasa gitulah gitu. Rokok dahar. Ya ulin gua bisa tahu budaya kultur di kota ini gini, di kota ini dari Medan sampai Papua gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin jadinya tuh saya nggak susah bergaul menurutnya. Bisa langsung gitu. Cair. Dan ya alhamdulillahnya emang benar orang Sunda, orang Bandung mah paling di teangan. Orang-orang saya pernah se event sama band Jakarta, band gede lah, terus diomongin namanya kalian pasti tahu. Tapi ketika tidur di hotel, orang setempat tuh lebih dekat, lebih pengen sama anak-anak Bandung, nggak sama anak-anak Jeruji lah. Soalnya kita mah cair ya, kia ngobrol seserian. Karena amprok kayaknya nggak ngereuna. Jakarta kan susah ya artisnya lah gitu. Padahal ya punten lah, wani ngadu. Apaan sih lu kita aing lebih gitu jadi mun nomor teh. Kalau itu kan dia sama podcast beres ngobrol. Asa aya pencairannya. Aduh, eta.
Tah. Eta berlebihin aja jeung eta teh ngalebarkeun saya. Mungkin saya main di Tasik 97 ang nu bieu botak nu bieu non. Ya, ya. Nu bieu galing. Oh, bukan. Saya teh nu ngundang urang mimiti. Oh, ka dieu. Ka Tasik teh. Ya. Orang nyawa si Ang teh 87. Emang bedegong eta budak. Tah 87 aya rambutan teu. 87 aya rambutan teu. 87 henteu. Untuk geus kitu. Hah? Geus kitu. Geus Panjang kitu keneh. dibala, tapi kalau orang teh skip bener teh sih. Emang udah nggak ada ya? Kayaknya. Poho deui nya. Poho deui Ya, cuman ya, ya, kenal ya. sama Ang teh 97. Pas 97. ketika 2016 saya main Ya. ke Tasik ke WKS Ya. ke Bajari itu. Dia tahu, "Mi, mana inget karena Ya. orang ingat sih cuman di telepon teh ingat yang geus lah di CSDI." Tah Kang, selain nu namanya biasa nguriling gitu nya ka sakuliah lemah cai, kesan naon deui nu paling nempel gitu saila berproses dengan jeruji. Nyeun karya, nyeun anak nu bisa ku anak incu didangukeun meureunnya jiga bieu lawan kami cinta negeri ini eta Ya, meureun ya, buyut ya, urang. ya. Anjing ieu lagu aki aing lagu buyut aing nya. Ya. Eta meureun harta karun Ya. jangkelanya. Ya. Oke. Ya, orang mandi ngomong mungkin 2 album 3 album jeruji 85% yang bikin Oke. kan gitu atahan dah masuk Ya. studio jam. Rata-rata Kang, ilham kekaryaan atau pemberangkatan non karena ari karya mah biasana pasti aya naonnya aya empiris enggak Iya. aya pengalaman nu kabawa gitunya hasil dari respon lingkungan nu dituangkeun kebanyakan ke dalam lagu-lagu jeruji itu hasil dari apa gitu Kang. Tah urang teh kieu mun ngomong lilating kopi teh sok rada mantap. Kayak heula ieu kopi euy can datangnya tuh itu kalem cenah aya cenah. Lila teuing Eta kalem teuing atuh da. Heeh. Wes album geus ceheran geus. Cik. Aduh, euy. Garing Kang. Pika kitu nanya euy kokes. Tanya anak mah. Sebenarnya orang teh geus atuh teh gerong tangga. Kelang. Heeh, geus kelang teh. Aduh, Keur mah teu udud. keur mata udud deh dia teh. Kumaha Alah. jadi pertanyaan teh. Naon atuh inspirasi karya Kang yang kemudian menjadi lagu-lagu jeruji itu rata-rata tina naon keresahan sosial Menang misalkan. inspirasi di mana? Nah, cik kumaha. Ya. Album Lawan itu dibikin 9798 tuh ketika Bandung lagi chaos reformasi. Tuh, Nah, ya. nongkrong terus ya mungkin pengen ngomong tapi ini rada ini juga vokalis Jogja yang sekarang hijrah kayak dulu ya ke Babawangna bae ieu mah da cerita dulu. Ya. Kalau ngomong 80% yang bikin album Jogja teh alkohol. Oke. Tapi padahal mungkin gitu bisa sih nya Ya, meureun. ya. Ya itu jadi sukacita di situ meureunnya. Ya. Terus nongkrong, ngobrol, dengerin musik sih. Paling senang kalau saya pribadi kalau bikin musik gitu. Ngegarap satu lagu, satu band misalnya saya penggila banget Dave Mustaine, bandnya teh Megadeth, dengerin satu lagu, Ya. diulik, diacak-acak, dijadiin karya saya. Oh. Ya. Anggapnya beri mabuk. Baheulanya. Ya, Ini ya. kan ngomongin 20 tahun ke Ya, belakang. 20 tahun ke belakang. Oke. Tapi meureun 2000 tahun 98 mah. Ya. Oh, 25 tahunan lah. Nah. Ya. Oke, selain naon Kang keresahan sosial gitunya aya deui teu misalkan teh tina percintaan mah henteu meureun ketangnya. Aya teu? Love rock and roll, itu oke sih bukan percintaan, itu bukannya karena itu saya mencintai minuman ya. Angger kali jadi keneh ya. 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 Mungkin saya bisa disebut mungkin zaman senior banget saya mah gitu Rollies sebenarnya The Rollies jeruji teh. Tapi udahlah. Udah cukup gitu. Banyak itu terus monotonnya. Sekarang alhamdulillah vokalis saya juga udah hijrah. Udah berhenti main musik. Saya juga ketika kecelakaan koma bangun aing yang nuhunkeun ka Allah umroh indit. Dari jadi ya udah. Oke. Nah, satu lagu Kang aya teu nu paling ieu teh urang pisan gitu tah yang pernah diciptakan. Tah,
Selamat. Geningan kopi di tungguan iya. tadi. Mana? Ka dieu heula moal waka kacep angga di dieu Kalau mana heula. urang duaan teh wah. Di dieu heula. Nah, Nah, Hanya saya herang angkat tah. Weutuh teh. Weutuh teh. Da trisada tuh. Cing eta. Minum ya. Sa. Keur maneh eta mah. Hah? Urang mah dahaat. nuhun atuh. Sok sami-sami. oh aya enggak? Oh, aya, Nyusul. Mau ke mobil teh? Tukang oneng olah. Mohon pasian we da karunya. Balik aing ayeuna montong make kacapi lah. Kaduhung ka dieu nya Oh, watir meni sorangan penting ieu mah sih ieu. Sedih urang ningalina. Tah wih di Kang nu namanya Kang. Salah sahiji lagu nu paling ieu teh urang pisan gitu tah. Aya teu? Hampir semua. Soalnya nya meureun karena dari nolnya ama Ya. embi kurang Ya. meureunnya. Ya. Ti nolna kurang jadi bener-bener mencintai prosesna oge gitu. Anjing lagu ieu teh ngingetkeun flashback ieu. Ya. Urang teh pasti Ya. nyanyi lagu ieu teh keur beuki ieu keur deket jeung sieu keur Ya. nongkrong di sieu. Kayak ada satu lagu namanya Ambisi judulnya Ambisi. Dia kolaps sama Tatalu. Kalau tahu Tatalu teh anak-anak Unpas seni musik bikin musik. Ya. Tatakulan drum gitu. Perkusi. Perkusi. Malah dia udah go internasional. Kebetulannya anak-anak lagi sama anak-anak indie di Bandung gitu, anak-anak underground. Ya. Anak-anak Tatalu itu bikinlah satu lagu sama mereka. Prosesnya teh anjing keren gitu. Bayangin masuk studio, ya drum kabeh dibawa ke satu ruangan. Ya. Anjing, maksudnya ya kayak proses rekamannya itu tuh bener-bener nempel gitu. Ingat ini ketika album Lawan, apalagi itu tahun-tahun tilu kan ya, maksudnya belum ada kendaraan kayak sekarang gampang itu nyari kendaraan, ada Gojek. Ya. Kalau enggak pasti punya motor lah. Kalau dulu enggak ada. Gue jalan dari studio rekaman, kebetulan nyambungin kayak kata. Ada studio rekaman Yes yang kebetulan ternyata pamannya dia yang mixing album Lawan teh, Kang Wawan. Jalan ke Ujung Berung teh, dari Antapani ke Ujung Berung lah kalau tahu berapa kilometer. Ya. Soalnya kan kelar mixing mastering pasti jam 2, jam 3. Jam Ya. dulu mana ada Gojek. Ya. Terus baru ke motor teh ada masih saya belum ada leasing. Ini kreuh gitu nya. Ini perjalanan anjing eta Ya, kan. ya. Eta. Maksudnya tapi karena gue udah bikin karya terus ya teh anak aing hiji poe ya. bangga gitu. Reus gitu nya. Jalan 7 kilo kita karasa Ya. bahagia Ya. gitu. Ya. Dan semua diproses teh sendiri kan itu Bandung banget ya. Dan aing kumaha aing, enggak ada sok kumaha maneh. Ya. Editasikan gitu. Iya hese ieu, nyeun lah bereskeun ku maneh. Dibere murah operatorna. Kalau di Bandung enggak geus ku aing kabeh. Nah, Tasik untuk menuju itu kira-kira iraha Kang? Nu katingali gitu. Susah euy. Nah, naon anu nyieun hesena naon cik? Soalnya saya ngeliat pinggir saya juga itu ini orang anjing gitu jelema teh keren, pinter, terus tahu gitu. Ya. Tapi sama sekali nggak dihargai gitu. Ya. Aduh, anjing. Dan gitu teh rata-rata di kota-kota orang teh gitu kota-kota. Ya. Ya alhamdulillah kan kalau saya punya temennya tuh selalu nu pintar lah Ya. punten bukan ngebanggain cuman ya emang gitu karena orang itu tuh selalu ke Bandung gitu nyari ilmu di Bandung. Ayo ke Garut ikut. Terus anjing gitu pintar cuman pinggir-pinggirnya teh nggak support gitu. Dalam segi apapun gitu. Ya jauh lah apalagi materi gitu. Komunitas itu mengaruhan karena proses kreatif seorang musisi misalkan. Kadang Hadirna komunitas berpengaruh karena proses kreatif si pelakuna. hadirnya komunitas ya pengaruh banget lah. Cuman nggak ada saling menghargai gitu. Selalu angges lah. Tapi kan di Tasik padahal mah komunitas nama araya ada teh. Ya aya cuman tidak saling menghargai. Ya. Sumpah bukan Tasik tonya. Ya. Jadi masih sok lah. Ya. Da urang mah India tak masih kitu ieu tahun sabaraha. Oh iya. Tapi dina tradisi kayak gitu. Teu beda dina seni tradisi kayak gitu. Nah,
Nya itu kudu beda jeung nya. Punten. Alhamdulillah gitu abdi dihirup di kota Bandung nu bener-bener membanggakan menghargai karya orang lain, orang lain kata orang lain. Ya punten saya kayak misal saya rekaman teknisi saya misalnya ada yang mixing padahal dekat banget namanya Yayat Jasa dia jago banget tetap gitu nggak bisnis dan kan pakai kesang batur gitu kita menghargai gitu. Ya, jadi si komunitasnya jadi ekosistemnya geuning Kang. Jadi misalnya punten ya ada ieu ai harapan abi mah si komunitas teh jadi kumaha nya. Misalnya aya hiji band ya ngarilis baju lah ulah wakal lagunya ngarilis baju lah tah hayang teh ku babaturanna teh dibeli gitu. Ai di kita mah kan duka tapi nya anu katingali ku abi mah masih misalnya dibere ya bangga keneh dibere daripada meuli gini. Paham teu Kang? Nah, kan salah satu mensupport band itu dengan membeli merchandise-nya yang original kan. Tadi orang mah masih ketika dibere teh maneh meuli atau dibere? Dibere aing mah. Jadi lebih bangga dibere daripada meuli gitu. Tapi dah emang karena itunya. Ya bener kan? Ya. Terus ai kahayong abi mah nya minimal lamun teu bisa meuli si band si A nya minimal barter lah. Ya urang boga baju ieu tah minimal barter. Nah di Bandung itu hidup kalau di Bandung itu. Nah di kita mungkin sedikit kurang lah. Ya, acan nya acan lah. Kesadaran itu can aya gitu. Masih Butuh waktu. Ya, Ayo. tak kitu teh ngomong keur marareueuh jelema teh. Pan eta urang teh keung. Keun we, ayeuna Kang Bi senang ngopi heula, ayeuna urang ka Kang Ubey. Kang Ubey. Kumaha. Ngeunaan Redmis ieu kumaha lalampahanana. Kawitna kumaha? Kawitna si Redmis, kawitna abi main. Oh nya ti Kang Ubey heula we, Kang Ubey geus abi can apa ya? Kunaon bet henteu baheula milih kana debus gitu atawa calung. Kunaon bet kana meta gitu. Teh kana jibrut. Baheula mah abi teh pertama resep musik nama SMP merenya. Resep musik nama ti SD ge geus resep. Cuma kalau masalah hobi abi mah baheula resep nama motoran Kang. Masa ngarusak motor kolot lah teh geuning di robah teu paruguh teh geuning. Nah, ketika dikasih gitar sama orang tua, mulailah diulik gitu. Nya rada ayeuna motor mah kan kada bahayanya labuh lah naon gitu mikirna bageula jeung kitu jadi paling ge musik mah kasetrum saeutik nya. Mun grounding eta ge. Ya. Dari nu kieu mah jarang kasetrumnya. Kecuali leungeun baseuk. Tah. Tapi pan pinten naon geuning anu kasetrum kabina-bina. Heeh. Sata acan Redmis ya, lalampahan Kang Ubey ka mana wae. Teh kemana-mana sih abi mah di dieu keneh. Di Tasik. Karena jeung Ambi dulu di Zerbom. Ambi terus ya. Oh iya pernah dulu. Jadi band-bandan teh nya dicanakna ku Ambi dulu ke Bandung gitu. Sama Om Aang paling ya pertama kali punya band serius mah di Gaijin merenya. Ya. Di Gaijin heula. Karena Abi angkatan pertama di Gaijin. Oh iya. Tadinya banyak belajar lah di Gaijin gitu. Di Gaijin kayak gitar. Ya. Mulai serius main musik teh nya. Dulu banyak belajarna di Gaijin eta ti Om Aang. Ti awak kana metal atau sempat misleuk heula Kang pinah genre? Langsung metal. Ya, Tegung si murtad ka nu sejen. Nah, jadi abi basicna mah sebenarnya abi punk rock. Siga naonnya Green Day lah ya, Green Day. Si lamun di Indonesia nama Superman is Dead menurutnya eta beuki pisan eta. Pipi Gaskin selalu kayak itu. Nah, cuma waktu saya SMA itu skena hardcore yang lagi naik. Jadi lamun nyieun band pang-pangan teh asa batur geuning Kang. Jadi geus we metalan gitu. Nah, awalna mah kadinya tapi kalah leuwih resep dia geuning gitu. Dasar waya lah kan pang bapana nya, pang bapana gitu. Oke, jadi kulantaran yang anu galib hari tetenya. Ya. Terus tapi ka ayeuna. Ras kumaha ieu lalakonna si Redmis ieu ye? Redmis itu awalnya mah akal-akalan jeung namanya bukan iseng sih. Kan saya beberapa bikin band, teu bener deui geuning Kang nya mungkin karena kurang koneksi makanya relasi. Nah, pas udah nikah nyeun band deui. Acan jeung istri, Tapi tepungna mah karena musik. Hah? Tepungna karena musik. Nah, dulu kan aya acara dibikin ku sakolana. Kebeneran abi main di dinya gitu. Eta pertama tepung. Cinta Ipen teh ieu angga? Nya.
Aduh. Cinta Ipan. Padahal kan ku abdi terus dikasih sarannya bikin duetan udah dulu untuk band main duet aja. Nyanyian Nanang satu. Duo gitu ya? Duo. Ya. Namanya Nanang Nining kan sayanya. Bener alus eta tah. Ya bikin Red Mist itu dulu mah nama teh bukan Red Mist. Apa nama acan lah, acan yang ieu jeung masih jeung teman-teman lama lah dulu teh. Masih jeung teman-teman lama. Da band lagi can aya ngaranna. Nah, ketika terus ketemu jeung ieu nyeun band yuk. Barulah muncul nama Red Mist gitu. Ya, tahun sabaraha eta Kang? 2022 kali. 2022. Oh iya. Tapi masih kumahanya, masih tahap pengembangan lah. Ya. Jadi abi nyari personil nu lain emang lama ketemu jeung ieu lama. Nah terus nyari vokalisnya dulu teh nyari vokalis. Ya. Liar keneh kan ya. Geus nu aya we gitu. Nu puguh panggih unggal poe gitu. Ya. Ngajakan istri. Terakhir lah Uus masuk, tapi ayeuna teu hadir ka dieu. Halangan jauh cenah mana. Ya. Gitu. Eta geuning angga lalakona teh euy. Lalampahan. Gitu lalampahan teh. Sugan teh kungsi kana calung urang muka ngubay teh. Peken teu langsung metal gitu lagi. Alah euy. Sugan teh. Cik, ieu khusus keur si Madam ieu. Tah. Aya ditanyakeun heula teh ku maneh. Naon we? Punten Kang. Mangga. Ieu mah kudu ku didinya ditanyana Cik. Naon? Abi mah nyarankeun lah percanten ka Bisa Asa. anjing sia mah. Nyerenkeun. Tah. Percanten mah. Pami teh ara ieu. Oh, jadi arah Teh ara ieu mah teh. Poho. Janten Madam Ara teh tos sabaraha lami eta kitu. Tah, kumaha lalakonna tos sabaraha lami. Cik kumaha lalakonna teh tah ieu rame. Nah, sata acan tepung oge tos gitu. Ya. Dari mana awal mencintai Ya, dari sangkaan orang mah kan geus maneh nama praktisi pendidikan gitu. Ya. Guru anu lempeng gitu. Aipek teh. Anu eueuh nanaon deui ngajar we hirup teh. Ya, aipek teh. Eueuh sampingan nanaon gitu. Nasi goreng teh kieuan urang teh. Aipek. Si goreng teh loba di sampingna. Nya cik kumaha tah? Cik-cikan Madam kumata. Kalau misalnya suka musik mah dari kecil ya, emang udah Ya, suka gitu. Waktu kecil pemain piano. Waktu itu lesnya les piano. Ya. Kalau waktu kecil. Mulai SMA barulah ke seni vokal. Cuman waktu itu lebih ke dangdut. Tuh. Dangdut Fungsi jadi dulu. biduan goreng teh. Ya. Ya bener, di nikahan gitu kan. Oh. SMA, dangdut. Nah, terus abis dari dangdut tuh pindah karena ternyata punya cengkok katanya ya. Pindahlah jadi nyanyi Sunda, ngawi, lagu kantos gacong berarti. Kantos gacong. Kantos gacong. Kantos ini pas subuh poe Minggu. Oh nya. Ya. Matak alhamdulillah ayeuna job pinuh wae ieu. Ya. Alhamdulillah. Job sawer. Alhamdulillah. Job sawer sungkem. Oh. Beres. Geus Lumayan. grup anyar atuh angga Tapi teh. teh pami kitu mah panginten pami aya job anu 150 teh mau dikasih sakeun Ya. we Nah, gitu ya. gitu. Atuh ka dieu we. Aduh. Mah kagok kenawar. Ya. Tapi kalau untuk apa ya di seni Sunda gitu kan sawer sungkem itu masih sampai Ya. sekarang, Ya. sampai sekarang. Karena lumayan geuning ari bulan Sawal jeung bulan Haji mah geuningnya rada buku gitu. Tah, abi gaduh pamunut ya. Cik, Gaduh so. pamunut. Hoyong ngadangukeun Madam sawer sungkem. Cik atuh. Cik sok atuh. Engke heula. Oke lah terakhir. Kan pernah kan pernah minta sonanya Kang nya. Enggak, mana sona? Sabaraha heula ceningnya. Tenang. Wah, enak masalah. Enggak. Hayang Nah, itu ngadengekeun urang mah kidungna euy. Ya. enggak, nah Sep itu juga. Pak sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya ke lagu metal itu baru tahun 2024. Ya. Awalnya mah biasa suara aku nggak berat kayak gini. Dulu masih lemes sebenarnya. Ya. Clean, masih clean, masih lemes lah gitunya. Nah pas tahun kemarin tuh karena nggak ada vokalis, Ya. berusahalah belajar otodidak tapi Ya. gitu kan mulai dari scream yang asal-asalan sampai akhirnya belajar teknik sama suami juga diajarin gitu kan nyanyi di kelas lah, nyanyi di kamar mandi lah Ya. gitu. Alhamdulillah mulai terbentuk, namun ya itu pengorbanannya suara saya jadi kayak gini sekarang.
Jadi lebih turun mungkin ya, jadi ke alto, jadi agak berat gitu. Oh, baheula mah henteu kitunya. Enggak. Oh. Dulu mah enggak berat kayak gini. Ya. Clean dulu. Ayeuna mah geus clean. bisa digangsa enggak teh. Jadi skrim teh lamun dina pawayangan mah digangsa teh. Suara gegerong teh. Jadi kasar, Ya, bener. ya. Nah Bisa itu ngehaluan. mungkin belajar. Dan alhamdulillah sama Ambi juga dikenalin sama penyanyi scream wanita juga asal Ya. Bandung, ada lah ya, ada itu juga coachnya memang scream gitu kan, Ya. di salah satu Teh Popo sama Teh Popo vokalis Jasad itu kan luar biasa ya suara screamnya. Ya. Dikenalin lah sama beliau, lumayan sharing, akhirnya dapet teknik. Yang tadinya kalau nyanyi suka dimarahin nih sama suami karena gak masuk gitu. Kebayang tuh nu tadina suarana lemes, pi orangnya krim kan tuh asupnya, Ya. cerik lah gitu kan. Nah setelah banyak sharing, alhamdulillah masuklah suara saya ke vokal scream, barulah kita bikin lagu gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah rilis juga ya, insya Allah. Berarti seberiji ya nu tos liris hiji. Rilis satu Ya, dulu, ya. tapi kalau untuk lagu kita udah nyiapin beberapa lagu. Cuman Oh. kalau yang untuk rilis baru satu gitu. Nah, eta teh didangukeun di mana tah laguna? Aya sih di seluruh platform musik Oke, ada. oke, Ya, oke. seluruh Ya. platform musik ada. Nah, itu mungkin kalau untuk sejarah musik mah. Nah, kalau untuk sampingan yang lain. Ya, kumaha? Ya, memang tadi kan dari pendidikan. Ya. Ya, memang dari pendidikan. Ya. Nah, kebanyakan orang tua sama anak-anak sekolah juga memang ya kos Kang Cepi tadi. Naon teh? Geuning si ibu teh Oh, nya, gitu di nya. luar mah gitu kan. Tapi ya profesionalitas lah nya, cep enggak. Iya. Profesionalitasnya ari di sekolah mah tetaplah setelan ibu-ibunya kumaha ngajar bahasa yang tata titik teh bener gitu Ya, kan. ya. Bahasana dijaga gitu kan. Tapi ya kalau di luar ya seperti itulah. Ya, gitu. abi geda paminuju janten ajengan mah teu kieu. Masya Allah, Euy, Kami mau ke acara teh mau kodimah. mukadimah abi mah. Ya. rada lekoh ngobrol Ada kayaknya. Ah gerengseng kieu teh peda we jeung maraneh urang mah. Mohon Ya. Asli nama soleh urang teh. Percanten jang haji. Ras kumaha teh? Ya gitulah kalau untuk sehari-hari mungkin dan saya sempat hijrah sih sebenarnya. Ka Madinah. Ke Madinah, hijrah ke kumaha? Mekah. Ya. Alhamdulillah waktu pertama nikah tuh saya pengen hijrah gitu kan. Alhamdulillah sama suami juga pergi ke tanah suci gitu kan. Hijrah lah, bener-bener hijrah dan sempat tertutup semuanya. Sempat pakai cadar. Oh, cadar. Bertahan 2 tahun ya. 2 tahun. Dibuka deui teh hareudang teu nepi kumaha teh? Kan nyanyi. Oh, nyanyi. Soalna bau sumut, angga lamun teu dibuka mah. Kebayang. Kat sipta lamun nyanyi make cadar set. Kieu Ya, Angga balik asupkeun ka jero. asup ka jero kieu dah. Anu ripuh hawa balik deui. Aduh, eta. Iya. Eta bener euy. Lain ka cipta jadi pinuan dapat jogetnya di harap kieu teh ka ciri anu nyalawer. Anggar ketingali. Anjir, ripuh bener. Anggar ketingali. Bener. Diuji Nah, madam bener. Sempat gitu kan, sempat hijrah 2 tahun pakai cadar, bener-bener cuman kelihatan mata doang gitu kan. Ya, itu. Dan pertama ketemu Ambi juga masih bercadar. Oh. Gitu. Dan kepikiran apa? Dia mau nyanyi kia keren. Kayak band-band gotik Swedia gitu kan. Saya tahu setelan gereja, setelan pastor gitu kan. Ya. Iya ini tapi pakai cadar, tapi nyanyi. Jangan kepikiran muncul orang mah halus gitu. Ya, ngan teu Iya. kuat teh ku pahang na meureun. Nah, eta. Cuma masih pro kontra Balik sih. deui hawa. Masih Walaupun- diserang. Ya lamun di dieu mah Kang dia- omongkeun atuh. Iya, kalau di luar negeri mungkin nyanyi pakai setelan gamis kayak gitu udah lumrah. Kalau Ya, di luar ya. negeri, malah dilihatnya itu keren Ya. gitu kan, feminimnya ada dan jiwa rocknya juga ada. Tapi kalau di Tasik kan beda Kang. Wah, bener sih. Bener luar biasa. Ya, di Tasik kebayang tuh pakai gamis nyanyi metal. Kebayang tuh ngobrol aku maha. Nya Menodai cenah kan. Kan abi ge make ikat ngomong agama Wahabi maneh cenah. Gitu. Ya, takdir cenah. Gitu. Jadi Ya. setelah itu ya udahlah karena tuntutan pertama tuntutan pekerjaan,
Karena kalau ya bukan sombong ya, dah gitunya. Tuna naon? Kan kepala sekolah itu banyak ketemu sama orang-orang baru. Ya. Dan rata-rata untuk menjalin relasi itu kalau bercadar itu susah. Ya. Gitu, karena kebanyakan itu kan laki-laki. Ya. Gitu. Tidak bisa yang laki-laki menjaga gitu Kararagoknya. kan. Kararagok, urang oge kararagok, pada akhirnya relasi tidak terjalin. Ya. Nah, terus kan banyak kalau misalnya kumpulan-kumpulan karena kepala sekolah yang perempuan jarang ya. Ya. Rata-rata kan laki-laki. Di Tasik juga paling yang perempuan itu hanya beberapa orang. Ya. Gitu kan. Jadi serasa gimana ya? Ya orang wae Kagok pernah panggil itu waninya kal salamannya jauh-jauh. Iya, Ya, gila. gabruk pasti 5 meter salaman teh kieu. Ya, makanya ngejaga lah Ya, gitu kan. ya. Nah itu. Jadi awal mulanya dibuka itu karena itu. Pertama karena untuk profesionalitas kerja lebih memudahkan lah. Ya. Gitu, bukan berarti yang bercadar susah, enggak Ya, gitu. Kembali lagi mungkin ke rezekinya masing-masing. Dan mungkin kalau untuk saya sepertinya belum cocok gitu karena Ya. masih belum kuat iman lah merenya Ya. cek kasarna mah can kuat iman. Terus yang kedua yaitu karena banyak gabung dengan musisi-musisi dan waktu itu saya sering sebenarnya ke acara-acara apa sih Wi? Konser-konser metal lah. Ya. Kayak misalnya Hellprint, Doomsday. Waktu itu saya masih bercadar. Dan rata-rata ketika saya masuk ke arena itu gitu Ngeringkah. Iya, betul. betul. Jadi ngeliriknya tuh beda gitu. Gimana? Nah, pada akhirnya ya udahlah balik lagi toh. Sekarang mah yang penting kita ibadah mah tetep lah gitunya. Itu mah sunah lah. Cek kasarna mah gitu. Sunah iyalah gitu kan. Bismillah we nu penting mah orang rajin ibadah lah gitu kan. Amaluna amalukum we gitu kan. Eta. Ya agami ieu di Jepang ya, kade. Agami di Jepang gitu. Aduh. Tak gitu panginten ti abi mah. Ya. Dan kalau untuk prestasi selanjutnya saya sebagai penulis angga sampingan teh. Oh, penulis. Gitu, penulis. Ya. Sampingan tadi teh naon? Tukang ngawihnya. Ya. Mohon. Kepala sekolah. Mohon. Oke. Kepala sekolah. Terus Nulis anu oge. katanya nulis Makanya abis teh juga. hoyong nya kapugur pas kenal pertama ya ya budak kudu dibawa ke Bandung, kurang kudu dibawa ke Bandung. Ya pengen kenalin sosok A, B, C, Ya. kayak Kimu, Iya. Gustav Kamenrum, Ya. Ucok Homicide. Itu orang-orang pintar semua Ya, gitu. ya. Ya alhamdulillah. Saya Bisa bawa, saya kenal. kenalin dan nyambung karena sefrekuensi sama mereka Ya, gitu. ya. Apalagi kalau ngomongin buku sama Ya. Kimu wah rame. Panjari nyambungna teh ka abi teh teh. Hah? Jadi nyambung oge ka abi teh. gitu? Iya, Oh, nyambung. Ke orang bawa si Kimu ngirina kadenya. Iya, nanti kita bikin program soalnya. Nah gitu, jadi sampingannya buku juga dan sampingan yang terakhir instruktur juga. Saya sama AUB juga alhamdulillah kita udah tersertifikasi sebagai instruktur musik gitu. Ya. Jadi ya sehari-hari memang ngajar musik dan dari ngajar musik itu alhamdulillah dan karena dikenalkan sama AMBI juga karena kita sudah punya sertifikasi sebagai instruktur musik, alhamdulillah dikenalin sama AMBI sama Om Agung ya, Mas Agung lah ya kalau saya manggilnya sama Mas Agung Burger Guild. Ya. Dan kebetulan Mas Agung Helfrog kalau ini ya. Kalau sama Mas Agung Helfrog itu kebetulan beliau kan punya sekolah musik. Ya. Nah, punya sekolah musik juga di Bandung dan ya nyambung pada akhirnya beliau mempercayai untuk membuka sekolah musik di Tasik gitu. AGC itu. Iya, Gitar Core. Agung Gitar Course gitu. Udah jalan teh. Nah, Iya, ngan justru lebarnya, itu. saking mereka sibuknya tuh boga-boga budak kayaknya ngebawa waktu. Iya, budakna gede. Iya di tengah ya. Di tengah. Aduh. Nah, gitu. Ya. Cik atuh ayeuna Kang Ripmal ya kumaha? Budak ya, budak. Ya, cik dak. Oh, kurang kali ya teh. Kurang kali ya teh. Tuh sangar kieu nya. Meni sangar kieu kurang kali. Beda ieu mah Bang Bageurna ieu mah. Bager ieu mah Bager. Cik kumaha lalakon Asli, aya? Abi mah. Pami Kang Ripmal dina bermusik. Sebagar-bagar teuing abi mah gitu we. Ya, dina bermusik kumaha Kang? Lalampahanana. Abi mah kawitna sami sapertos teh aras sares nama.
Ti alit. Teh Bapak Abi nu ngenalkeun musik teh. Oh. Janten pas pertama ngenalkeun musik teh kana Michael Jackson, kana pop. Ya. Rajana pop. Ya. Tah pas lebat SD teh Abi sering ieu nambutan stick drum karencengan Abi. Ya. Nakolan kasur, nakolan kursi, tembok, naon Ya. segala rupa ditakol ku Abi teh. Ya. Ya. Tah nya panginten sepuh Abi teh ningali meureun Abi teh aya naon teh? Aya bakat di ieukeun we dikursuskeun henteu. Aduh, komedi ya enggak? Komedi. Juga tetra komedi aing mah. Dikursuskeun drum cuman sabulan Abi teh. Ya, Di kunaon kursus. dah kurs sebulan? Bangkrut kursusna atau nepi kumaha? Atau nepi urang anu hoream cik kumaha? Memang iya ditargetkeun teh Abi kedah ngahafal salagu Ya. mainkeun dengan rapih gitu. Tapi da awalna ge Abi dikenalkeun heula ieu namina naon gitu. Ya. Terus anu juga tutup panci eta naon namina cenah. Ya. Ieu naon namina. Terus cara nakolna kieu gitu. Jadi pokokna mah sabulan teh Abi kedah hafal salagu. Ya. Laguna teh lagu GNR. Sweet Child O' Mine eta. Ya. Jadi Pasti eta we da nu nyarangon etanya. anu familiar. Familiarna. Ya, da urang yang kenapa teh eta we angga. Nah, singkat cerita teh atau sabulan Abi setor. Ya. Setor lancar lah alhamdulillah. Satu-satu teh di pasian PR Abi teh 3 lagu Abi teh hilap deui lagu naon deui nya. Basa satos kursus teh. Latihan deui wah diem titer mah tuh. Nah, atau saja teh di pasian PR lah 3 lagu. Sami iya teh tuntas setor deui ka studio. Ya. Saur guru Abi teh cobi atuh ngiringan lomba. Bahasa teh ngiringan lomba teh tahun 2014. Ah. Umur Abi teh masih sabarahanya? 2012 teh 7 tahun. 7 tahun. 2012 teh. Edan euy. Aduh. Edan. Urang mah 7 tahun keur anyangan ngagorek nog teh geuning. Iya, Kang Cepi mah 7 tahun teh terus tiasa ngawayang, terus tiasa ngawayang 7 tahun teh terus dugi ka jam 3 ngawayangna teh. Aduh, komedi maksudna mah Iya, komedi urang teh. teh ngaluskeun ka ieu. Oh nya atuh bener urang teh kitu. Ya. Urang mah nganuhunkeun ka urang teh. Cik tas kumaha aman? Lebih ka Semet mana beu teh euy? Lomba. Tah Abi teh lombanya 2014 teh sekitar umur 8 mengitan 8 tahun Ya, Abi ya. teh bahasa teh kelas 3 SD. Ya. Nyanakeun lagu Metallica eta teh nupang babarina di Metallica angga SD teh. Aduh, euy. Pangbabarina di cenah. Pang babarina da soalna ketukana ge saalit geuningan. Oh nya. Metallica. Ya. Tah tahun berikutnya teh ngiringan deui lah da masih kena seueur tahun-tahun kemarin mah. Model parade band, parade drum, parade gitar seueur kena anu Matara aya. Ya. Tah pas Abi lulus SD teh drum teh dijual. Janten Abi masuk pesantren, eta teh kahoyong Abi lebat pesantren. Pesantren. Mohon. Tah si drum teh dijual karena naon? Moal kaangge ku Abi. Ya. Moal kaangge 3 Da tahun. teu meunang di pesantren ngadrama meureunnya. Ya. Palingin kosidahan ngan Ya, pesantren. paling kana band cabok pinahna. Ya, teh. digentos ke kosidahan. Pencap. SMP teh Abi sempat tertarik karena lagu DJ. DJ. Abi teh nyobian lah teh nyari na YouTube Ya. cara ngedamel DJ gitu. Abi teh nyobian meser laptop gitu atau dina komputer di bumi komputer. Ngadamel nyobian dina salah sahiji aplikasinya. Tapi dah lumayan susah Aplikasi? sih DJ teh aplikasi. Seueur aplikasi zaman namanya. Kantos nge-DJ oge berarti nya? Lan? Nge-DJ oge kantos gitu manggung gitu. Nggak DJ mah ngebangun mah tacan kantos. Cuman bikin musik doang. Oh nya. Da alat DJ na
Awis itu. Ya. Teu ieu teh kapeser. Atuh ieu we ku mixer. Terus kumaha? Nah, nya eta mah sekedar hobi lah gitu. Ya, Jadi ya. sekedar tahu. Ya. Oh, ngadamel musik di jadi gitu. Aya janji Bapak Abi teh saat tos SMP engke meser di drum cenah. Sok pesantren heula da eta mah hoyong ade ieu cenah. Drum we dijual sok fokus heula pesantren cenah. Abi lebat SMA meser di drum. Meser di drum abi teh bahasa pesantren nama murojaah lah. Murojaah lagu nu tos hafal ti payun. Ya. Murojaah. Cuman abi teh aya tertarik pas kelas 1 SMA teh karena lagu metal di Slipknot. Cenah lagu DJ karena Slipknot. Berat ieu pinahna euy. Ya. Di pesantren hadro. Keluar hadrok. Eta euy tina seni nya buhan tina seni. Tina seni. Iya mah geus canggih, geus mewah, Ya, ieu mah geus segala boga. Naon? Pohon sok. Sok mangga sok. Terus kumaha tah? Lalakonna tiasa ngahiji sareng Red Mist ieu kumaha? Abi teh pertama kenana sareng Red Mist teh gabung heula ieu pertamana teh. Gabung heula komunitas drum. Eta teh baru keneh pas abi tahun sabaranya 2002 Ya. 2002 hiji. Ketemu nama dulu. Geus ulah pasea sok we. Nah, tuh. Sok we rek 2020 ge bae. Guys. Terus kumaha tah? Tahun 2002 hiji. Ya. Ngayakeun event alit. Ya. Geus event deui wae ku itu. Event alit teh di Kambukur mah aya namina teh Baso Wong Cilik. Mohon. Baso Wong Cilik caket Hotel Pamboyan. Ya. Kaleresan event teh collab sareng IGC. Sareng IGC. Tapi teh sameja sareng AUB kaleresan teh. Ditaros ku AUB teh abi teh. Sama nih gitunya. Mau lagu naon? Lagu naon cenah. Wis pasti we gitunya. Lagu naon. Pertanyaan klasik. Ya. Abi teh nyanak lagu Slipknot, Psikososial. Psikososial. Kaleresan ta teh saselera musikna teh. Paca kaki udah nyatanya. Ya. Pas abi bade main teh AUB ngiringan, deh hayo tuh orang main cenah sareng abi cenah. Gitunya. Ya. Jadi si Red Mist teh Eta jeung mastikeun bisi salah meureunna. Gitu ya. Ya. si Red Mist teh beberapa tahun makang duaan. Abi teh jeung ade teh cuma berdua anggota band teh. Istri teh sebagai adisional statusna dulu mah. Jadi mantuan nungkul dulu Ya. mah. Gitu. Jadi sempet duaan lamanya. Ya, Lama lah duaan. Jadi banyak materi teh banyak bikin teh nya berdua gitu. Ya. Nah anu ayeuna rilis mah emang formasinya udah berempat. Jadi nu rilis di heula teh nya anu berempat we tah gitu. Ya. Nah. Oke. Terus setacan di Red Mist kantos oge di Nusanes henteu. Da acan. Tacan. Da acan gaduh band. Oh iya teh Tacan. yang pertama gitunya. Yang pertama Renis. Ya. Dan yang terakhir insyaallah. Gitu euy tah. Cik ayeuna mah sok ngaropi heula. Ieu. Urang ngageroan heula neng Ola cik agak bikeun mic-na nu maneh eta. Nganu ku urang moal dipirig. Hah? Moal dipirig. Kunaon? Eueuh kenang. Hah? Eueuh kenang. Cenah naon atuh teh paya we gitu hungkul. Kan dieu mah es tuning. Tuning. Iya. Ayo neng Ola ka dieu neng Ola. Aduh euy, tinggali baju lebaran beda enggak? Alah. Cing neng ieu mic-na neng. Oh sasalaman heula. Alah. Ya neng. Cik euy, urang naon ngaranna teh? Nilila setengah goongkeun teh, aing rek ngomong. Kita akan menyimak di Tasikmalaya selama seminggu ini ada isu apa? Cik Neng Ola kasih tahu kepada masyarakat umum. Soraan. Atuh teh. Oh iya, benar. Bener sih, bener. Nah, can biasa nyepeng mic angga Neng Ola teh. Ya. Aduh. Nah, jika sok di stasiun teh nih. Cik, kumaha Neng Ola? Tah, di dieu teh abi mere beja ya. Sok kumaha? Berita tentang kalanya Sok. Wali Kota Tasikmalaya posting perkiraan cuaca. Heeh. Nah,
Cuaca ekstrim yang melanda kota Tasikmalaya. Kela. Wali Kota Tasikmalaya Ya. mostingkeun perkiraan cuaca. Di Instagram eta. Pindah jabatan jigana jadi BMKG. Lain cek urang eta. Lain cek urang. Kayak ulah makasih udon. Dengekeun heula cik, dengekeun heula. Kumaha. Kacau. Langsung. Cuaca ekstrim yang melanda kota Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir bulan sekedar peringatan di atas kertas. Nah, berdasarkan informasi yang beredar di berbagai media pada Jumat tanggal 27 bulan Maret 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, kota Tasikmalaya mencatat lebih dari 20 titik bencana akibat hujan deras disertai angin kencang. Ya. Nah, dari jumlah tersebut, lebih dari separuh kejadian dominasi pohon tumbang, sementara sisanya berupa kerusakan rumah, gangguan jaringan listrik, hingga akses jalan yang sempat terganggu. Beberapa kejadian bahkan menimpa kendaraan warga. Nah, menambah daftar dampak yang nyata dari cuaca ekstrim yang terjadi. Ya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa peringatan cuaca bukan lagi sekedar potensi, melainkan sudah bertransformasi menjadi kejadian real di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehari berselang, tepatnya hari Sabtu tanggal 29 bulan Maret 2026, Wali Kota Tasikmalaya, Firman Alfarizi Ramadan, melalui akun Instagramnya membagikan informasi perkiraan cuaca untuk periode 29 sampai 31. Nah, dalam unggahan tersebut disampaikan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah kota Tasikmalaya, lengkap dengan rincian per kecamatan. Nah, gitu. Nah, alih-alih berhenti pada penyampaian perkiraan cuaca, pesan yang lebih strategis dari seorang wali kota. Nah, bisa berupa memastikan kesiapsiagaan tim di titik-titik rawan. Itu juga memberikan imbauan spesifik bagi wilayah terdampak. Terus menyampaikan langkah konkret pemerintah dalam mitigasi. Nah, langkah ini yang baik sebagai bentuk kepedulian. Artinya, wali kota tuh hadir dan tidak abai gitu terhadap situasi, tapi akan lebih kuat jika pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, melainkan juga strategis, memberi arah dan menunjukkan langkah konkret pemerintah. Ya. Gitu. Gitu. Nah, itu beritana di lintaspriangan.com. Gitu Angga. Jadi Gitu. wali kota teh mostingkeun perkiraan cuaca padahal sebenarnya eta mah tugas BMKG. BMKG bener. Tuh kan. Aduh euy. Alah. Kan sebenarnya mah Mun aya kendang beuki ngeunakeun eta. ku Kominfo ge geus cukup atuh mostingkeun kitu mah. Ya bener eta nu ditulis dina berita bahwa seharusnya wali kota itu hadir pada ruang-ruang yang lebih strategis. Iya. Betul. Anjir tegas euy. Teuing sieu aya kageuleuh naon ka urang kota maneh. Aduh. Alah. Gitu. Cik Neng Ola, karena minggu ini kita tidak membuka, sudah 2 minggu enggak tidak membuka space untuk UMKM. Minggu besok kita akan membukanya. Jadi Neng Ola teh minggu isuk mau barang dahar. Minggu Warag atunya, Kang. Hah? Warag minggu isuk mah tenang. Oke. Oh nya. Ari Neng Ola moal sareng bebende mah kurang ngiring we ka Cep Angga. Kaneng cacang. Kawa cacang ngiring kawa cacang. Aduh. Nyaira tuh. Bebeng atunya. Tuh. Wah, tos janjian eta mah. Janjian bener. Rezeki gak Kun bae. Ya. Udah mau bisa dipotong ya mah. Videona mah bisa di dipotong video ya mah. teh di video aman ya, aman. Barang bukti teh aman kan. Nya kewe lah, kayak orang pesankeun mejana khusus duaan. Ya. Ya, siap. Tah, itu ku Neng Ola wartoskeun ya ka pamirsa sadayana kanggo bingon enjing anu bade ngintun UMKM. Mangga. Oke, buat Baraya Sadaya, Hongkong Minggu Enjing, anu bade mempromosikan kan? Ah, eta UMKM. bener ayeuna mah, bener. Ini dia kamarinya. Ya. Alus. Balikan nih ya teh, Cocok balikan Oh, nih. Oke, kabar Sadaya.
kanggo Bingung Enjing anu bade mempromosikan UMKM Kadaharan Tasikmalaya, langsung wae bisa kepoan atau bisa subscribe YouTube Kongres Official, langsung follow IG-na, sarang Facebook-na. Anjir, bener ya nama bener euy. Telodingnya, teloding. Teloding ya nama bener. Alah. Oh di briefing namanya? Aduh. Paingan nge-briefing teh lain agak muli nempel-nempel kena tuur. Asa henteu di briefing dah. Ontenya? Itu. Onte. Anda berbohong. Aduh, siap atuh neng olah nuhun. Ya. Wilujeng tepang deui mingon enjingnya. Siap. Aduh, eta jiga acuk teu busana. Sane. Aya kene tagna. Aduh, asa wau soalna mah. Nuhun neng olah nuhun. Aduh, euy. Sasalaman deui wae terus teh kieu euy somea. Si neng olah mah. Heueuh beda jeung teh heula. Alah. Tuh, sasalaman deui cek urang ge. Be, neng olah kabikeun. Nah. Ayeuna urang ka Kang Embi deui. Kang. Urang lajengkeun ya. Tadi nu kapotong. Cik kinten-kinten kapayun. Nah urang teh bakal bermusik deui atawa geus urang marek dina bisnis atawa memang concernna bakal naonnya ngadidik gitu mencetak generasi anyar Kang. Kalau musik mah enggaknya udah mendarah daging mulanya. Wah mungkin ditinggalkeun. Tapi nggak mungkin juga kalau perform. Kalau perform gimana saya bisa gitu. Kalau jam segini sampai malam nggak mungkin. Ya kalau bisa gimana kondisi lah. Ya. Kalau kayak dulu konsentrasi bikin materi lagu, ngomposisin lagu, udah nggak mungkin kayak gitu. Ya terus. Boleh nyelang nggak, A? Nah, Ambi itu udah nggak bisa bikin itu, tahu kejadian yang waktu ada kecelakaan, itu kan sempat menggemparkan Bandung, A? Yang aksi solidaritas Bandung itu tuh, yang seluruh musisi yang ngumpulin dana tuh, kan buat Ambi, gitu. Jadi memang ada kerusakan ya Ayah? Ada kerusakan di kepala, jadi ya sudah kalau untuk bikin lagu atau materi memang sudah enggak kuat gitu. Ya. Apalagi ya punten-punten saya kalau kata anak-anak mah apa ya, perfeksionis gitu. Kalau manggung teh kalau bener-bener dihitung, wah di konsep gitu gimana. Ya. Wah kudu mikir gitu. Dan saya nggak bisa ditunjuk orang, semuanya nuturkan itu bisa. Ya. Terus ya tuh kadang skip mau ngomong apa tadi udah kepikiran, ya kayak sekarang ngobrol-ngobrol gini sehari 2 hari juga ada kemungkinan lupa. Nah jadi yang memungkinkan ke depan dilakukan nih Kang yang berkaitan dengan musik. Ya udah, kalau tadi tuh ada apa mendidik mendidik itu oke, orang sieun nggak ngedidik soalnya ya kata saya juga di ujung burung besarnya karena ngobrol nggak akademik gitu, jadi orang nyawa grip cetek gitu tapi mau nanya nabet gitu aing bisa nggak jawab. Ya. Otodidak banget gitu. Ya. Aku malah saya malah lebih seneng ngobrol gitu ya pengalaman dikieun coba be. Ya. Teu kudu formal gitu nya. Oh mana mah kudu kieu nah bisa kepikiran. Ayo kumana kurang mana dibawa ka dieu. Kalau ngedidik enggak takut tahu. Ya berjalan aja mungkin kayak dulu Agung Barkiel, Ake, Vicky berjalan gitu punten mereka di bawah saya gitu terus ngobrol-ngobrol ayo tah Kiki. Tadi proses nanti artinya tina naonnya tina riungan gitunya untuk serius gitu. Ya. Punten kalau bener mereka di bawah saya 5 tahun ya mereka. Ya. Tapi enggak senioritas juga ya. Cuman mereka yang ayo. Ya kayak ini ayo jadi kru dan mereka tuh seneng sama saya dibawa jalan-jalan ke Medan, ke Bali. Ya. Yang bernejang anak keluar SMA bisa ulin. Ya. Kenu menjeuna beurnya zaman hari teh. Cuma sekarang mereka tuh sekolah kayak Akel dia apa? Akel teh Om Hinin teh di ISBI dan mereka mendalami akademiknya jadi tahu gitu. Jadi dia teh kalau ujung burung teh
mereka tuh yang menyempurnakan komunitas Ujung Berung. Karena Ujung Berung teh paling ntar tapi barodo kalau ngomong akademik gitu. Dina ruang eta mah gitu nya. Nah, disempurnainnya sama Agung sama Hinin. Kayaknya bikin sekolah musik mereka. Wani heula meureunnya lebih tepat nama Wani gitu. Yang penting punya telinga ya itulah lah. Menurut saya mana yang jadi seniman mah kudu boga tes. Skill mah nomor 2. Mana boga rasa heula tah ieu teh ngeunah. Tapi tahu diri oge gitu. Nah, dulu di Ujung Berung teh ditanaminnya kayak gitu. Hajar cuek musik aing kumaha aing. Oke. Eta geuning agak euy. Aduh, perjalanan teh. Alah. Ayeuna berarti Kang Serinten mah langkung konsen kana bisnis we nya. Bisnis. Jualan ya. Ya, tapi ya enggak lepas dari komunitas. Ada Bandung mah sedikit tuh sih nya. Alhamdulillah nyambung. Humble meureunnya mencik bodak ayeuna mah. Kumpul-kumpul di itu teh masih ya teh. Kumpul-kumpul gitu. Masih, mau apa ya Ujung Berung. Ya. Terus nggak kepatok aliran ini aliran itu. Ya. Ayo abus KB selama ngomongin seni gitu. Oke. Ya, dan berkembang. Misalnya mereka pemain band kan ada yang buat kafe punya clothing. Ini kan itu tetap berkesenian gitu. Nah, Kang, kieu ayeuna tina lalampahan panjang gitunya, aya perbedaan teu cara bermusik metal khususna zaman ambil tahun 80-an jeung zaman kiwari gitu. Nu katinggal Jauh. Kumaha tah? Orang masih sempat ngulik band tina kaset diputar-putar. Ayeuna Ayeuna mah aya tombol skip, pause, request. Bageula makan teu jadi banyak, jauh. Nah, iya selalu saya bahas ke anak-anak baru. Marana teh jagona instan, tapi selalu hayang boga band teh instan. Ngerti enggak? Ayeuna mah nyemen ujug-ujug hayang tur Amerika jaga BK. BK 10 tahun goblok bisa gitu. Prosesnya lah kalem ngelaunan. Ayeuna kan gitu. Ketemu anjing halus pisan band. Tapi dia cita-citanya udah orang hayang main ngebuka BK, orang hayang main kayak lah anjing. Edan ternyata tapi bisa gampang eta. Ternyata setelah diselidikinya si eta jago lagi instan. Klik. Aya kabeh. Selesainya. Zaman urang mah kaset aja. Eta euy nu ngabedakeun teh geuning. Nya ditanamkeun tetap aya proses. Teu bisa instan juga ayeuna gitu. Kan ari nu instan mah da kana hasil ge beda ya kan. Hasil instan. Nya bret. Juk pareum band teh bubar. Karena mereka enggak saya pernah sama si Jurgi pernah ngalamin main di Cirebon di Baledogan. Pusat gedung. Gara-gara orang asup MTV. Pang kan masih gitu, masih aing anti TV, anti major bla 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 bla. Cuma MTV orang ngabus MTV sagedung dong di Baledogan. Jika kasus Green Day lah dulu, Green Day gitu. Green Day. Anjing, aing main di Debata. Eta tapi kan perjalanan anjing. Kan. Aya anjing. Anu ngajadikeun urang teh da nu kararitu nya pengalaman eta gitu. Nah, sementara nya lamun ningali ayeuna naonnya terbangun teh karena sesuatu yang instan teh dan hasilna ge henteu naonnya teu kuat gitu teh jiga baheula teu militan gitu nya. Pisau bermata dua lah, Kang. Digital teh eta pisau bermata dua lah. Ya ibarat lebih gitu. Lebih tepat nama gitu. Nah, beruntungna aya abi mah leuwih beruntungna teh di tengah-tengah geuning, Kang. Jadi generasi abi kealaman. Saya ngalaman pakai efek analog kan pakai masih kealaman. Sampai sekarang pakai yang digital gitu nya, tapi pakai software oge kealaman. Jadi abi mah di tengah ieu di tengah ritme abi almi gitu. Jadi abi mah beruntungna lah. Duana lagi asup gitu ya. Ya, masih masuk gitu. Dan Ujung Berung punya itu Burger Kill lihat lah gitu. Saya tak old school tapi mengikuti zaman. Jadi tetap budak ngarayeuna kebikin naon sih? Tetap mereka ikutin. Ya, dan kudu gitu jadi musisi mah gitu. Jadi seniman mah kudu tetap mengikuti zaman. Kita bisa kumaha aing, bisa idealis. Ya, dan saya buat berpikir gitu kayaknya udah nggak bisa. Randa wena husirah teh. Aduh, lamun kadengeun mah teh langsung kieu. Aya di abi cenah. Tah ieu gudangna ya jelema ieu teh. Ulah gagabah. Kan eta mah mau awewe jadi mau waniun.
mah. Aduh. Tah, Kang Ube ayeuna Secret Miss ka payun bakal aya garapan naon ya kinten-kinten. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Mungkin EP ya. Mini album lah. Seperti band-band pada umumnya lah. Aya target tuh tahun sabaraha misalkan targetna. Target harusnya tahun sekarang. Ya. Harusnya tahun sekarang. Cuma ningali heula keadaan lah. Ya. Soalnya kan itu materinya masih bahan gini enggak. Jadi Ya. harus di tag Ya. dari. Nah untuk manggung mah mungkin insya Allah tur Bali lah. Insya Allah. Insya Allah. Iraha Secepatnya. Secepatnya lah. Cepatnya. Oke. Syukur-syukur mah pengen showcase di dieu Kang di Siloka. Ya, atuh, atuh. nonton Rada dia, we. rada digoongan atuh Kang. Oh nya sia atuh. Nonton. Alah. Sugana bisa showcase tuh di payun di Ah, aya panggung bisa, lah. Bisa. Naon tuh bisa Nah, atunya. Iya tuh, kenapa? Soalnya Red Miss mah udah punya komunitasnya Oh, gitu. iya. Cuman iya nah udah punya gitu kan. babaturan lah. Ya, ya. Balad lah gitu kan. Yang selalu mendukung lah gitu. Sugan we atuh pinuh-pinuh atuh gitu di Silonga teh ada gitu. Bisa. Tinggal diagendakan. Siap kicupan we nya. Gampil eta. Asal ka hartos we. Ari eta lagu nu kamari didamel tah. Eta keun we bocorkeun heula. Nyaritakeun naon, Kang? Lebih ke konflik internal di Tasik benernya. Oh, tina nu tadi didongengkeun eta. Judulna Ya, 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 Downfall ya. eta kejatuhan. Heeh. Inspirasi awalna mah ti ieu ti nu kamari nu demo nu besar-besaran teh mantak footage. Agustus. Heeh. Mantak footage-na teh demo inspirasina mah ti dinya. Cuma kalau masalah lirik, kiasan lirikna inspirasinya banyak lah dari tina Alkitab aya, tina Ya. Quran ada. Ya. Jadi dibungkusna ku kiasan anu lebih mistikal merenya. Ya. Nah gitu. Ya, 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 ya. Kalau masalah lirik mah, cuma lamun mengenai lagu tentang apa? Ya, tentang keruntuhan suatu shelter teh naon atunya? Suatu pemimpin lah. Ya, Pemimpin ya. anu diruntuhkeun ku rakyatna gitu. Ya. Ya. Nyatakeun eta Gitu euy Cik. Kang, wih deui ya. Selama berproses dengan teman-teman di sini, naon nu karaos gitu. suwe. Oh, aya. Naon? Aya. Mana we teh tradisi. Nya. Nya, pan kayak tina terakhir setelah nama bari pan kidung Cik, sok sawer. kumaha tah? Abi mah teu seur damel sih di Red Beast macaman abi mah lebih fokusnya di ieu ngarrangering musik. Osok sasarangan sareng Aubey. Ya. Soalna abi ge aya cita-cita janten metalcore teh dihijikeun genrena sareng aya Banyak EDM. wah. Jadi ada IDM, ada ambience, Ya, aya musik-musik etnik oge di dalamna. bisa ada DJ gitu dalam Ah. teh gitu. Banyak anu baru dicobaan lah gitu. Termasuk eta teh bakal gitu nya. Ya. Bakal Nah, digarap. bakal Ya, digarap. ya, ya, ya. digarap. Gitu geuning euy. Alah, ieu teh aing mah geus aya kikieuan we hayo. Oh, terus panpek hiji deui Kang. Kumaha? Ieu mah ulah diturutan ya. Si Red Beast macan pernah latihan. Jadi, eta mah ulah diturutan ya. Eta mah ulah diturutan. Tah, dengekeun cenah barudak ayeuna teh kitu cenah. Ternyata di imah. Ya, ya, Gua ya. komputer sok. Ya, Earphone. Anjing canggih we na. ya, ya. Sebenarnya eta ulah diturutan teh karena eta lain nu kahiji menurut abi mah kurang benernya Kang. Jadi chemistry antara personil teh kurang Ya, kebentuk. ya, ya. Emosional teu beuna. Ya, Karena kita udah punya kesibukan masing-masing, jadi kita memanfaatkanlah teknologi yang ada di rumah gitu. Nya kebetulan semuanya operator lah bisa dikatakan. Ya. Non aya punya komputer, mata punya materi teh, tah ieu bahana Ya. gawean di imah, mangga dikirim di ka abi gitu. Ya. Jadi nya kitu. Jadi apa-apa di panggung weh. Jadi apa-apa pagi di panggung. Lagu ka hiji ieu, ka hiji ka hiji. Jadi improve. Ya, ya, ya. Jeung biasana naonnya teu mirasanya hasil gitu teh. Kadang Ya, ya. nggak rasa gitu teu mirasa. Soalnya nya karena chemistry nu kabentuk teh. Ya, jadi ya, ya. eta jadi paling ngumpul teh pas manggung, beres manggung, Ya. barulah ngabentuk chemistry nanti dinya Ya, gitu. ya. Aduh, gitu geuning euy. Sarua eta da kelemahan dina di urang-urang ge kitu. Tah, Romantik. Kang Bi kumaha ieu? Naon? Kayak heula kagok, cing urang resep keneh sebenarnya mah teh.
Oh nya kumaha ye harapanana we kanggo naon teh para generasi terutama nu konsen dina metal. Tetap berjuang, saling menghargai dan support karya teman-teman. Support nggak perlu dari musik toh, pokoknya semua bentuk karya anak-anak lah, entah itu apa, berkesenian apa, pokoknya saling support aja. Gitu geuning euy. Intina mah saling supportnya. Tah ayeuna teh hara kumaha ye anu bade dirugikeun teu atau napi progres. Kidung sawer kada hilang. Red Mist kumaha Moal. Kan ieu mah judulna ge Red Mist mah beda metal. setiap Tadi dipecahkan heula pana. beda konteks. Soalnya Beda lamun ieu konteks. Mayar. Ya. Anjir. Nah, Panginten Ti Bima pasti banyak pertanyaan, kenapa sih Red Mist harus masuk kongres gitu kan ya? Ya. Nah, apa yang menjadi pembeda Red Mist dengan band-band metalcore lainnya? Ya tadi Red Mist itu mengusung bukan hanya genre metalnya aja. Jadi di dalamnya itu ada clean-nya, ada orkestranya. Jadi kita membawa warna baru di metal. Jadi jangan sampai metal tehnya kituan Lempeng gitu, gitu, lempeng ya, gitu ya, kan, ya. gogorowokan tepugu, nggak enak didengar. Ya. Rata-rata, wah cenah lagu teh perih kena cepil. Ya. Nah enggak. Jadi Red Mist itu mengusung konsep memang metal tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan, oleh semua telinga, jadi lebih nyaman gitu. Nah itulah untuk bedanya Red Mist dengan band-band metalcore lainnya. Dan Red Mist itu menggunakan alat-alat yang memang ya itulah lebih modern juga. Red Mist itu mungkin band pertama di Tasik yang dulu pakai sequencer. Kalau di Bandung mah kan itu udah lama. Nah, budaya Bandung kita bawa ke Tasik. Dan awal mula kita bawa ke Tasik ya jelas hinaan, cacian bilangnya itu lip sync. Pro kontra. Iya, pro kontra lah. Lip sync cenah atau naon, padahal kan enggak seperti itu. Kenapa kita pakai sequencer? Karena instrumen yang kita pakai itu bukan hanya bass, gitar, drum sama vokal aja, enggak. Kita ada banyak instrumen, biolanya, pianonya, kabayang tenggal lamun dibawa KB pinuh eta sapanggung gitu. Lebih ke hemat budget oke sih Kang. Jadi memanfaatkan teknologi lah. Efisiensi. Nah, betul. Efisiensi. Gitu. Jadi kita itu merupakan salah satu band yang memanfaatkan teknologi gitu. Ya, tadi alat bukan anu pertama sebenarnya ayam meureun ya, duka lah. Cuma belakangan ini yang kada disorot kita gitu di komunitas kita sendiri tapi gitu. Ayah pasti ayah lah. Cuman nggak muncul mungkin. Yang pertama muncul lah mungkin ya. Kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kali ya. Gitu. Ya intinya mah ari keur urang mah lempeng we kunci nama eta. Nah kumaha urang we gitu lah. Kami lempeng teh ya. Manusia itu punya jalannya masing-masing. Dan Red Mist itu punya tujuan menyatukan seluruh musisi. Red Mist itu. Makanya kita ya gini ya, musiknya enggak cuman keras tapi ada clean-nya juga ya. Ya berharap kita bisa mempersatukan semua musisi gitu Gitu. Makanya kita menyediakan ruang untuk berkumpul lah para musisi hayu lah gitu kan. Urang jeung urang gitu kasar nama ngawadahan meureun Kang. Oh, sok atuh mangga. Pai enggak cek teh Kang Bit aya di tadi teh. Kunaon mun teh cici ka puri kelas gitu. Kabelet. Padahal mah ngahareos si tadi teh. Aduh. Noel atunya. Aya kacai. Alah. Tah kanggo anu single kadua ieu tos aya gambaran teu pikumahaeun musikna. Terus jadi kan? Terus jadi. Oh, tos jadi. Udah. Ayat kurang lebih 32 lagu udah jadi. Oh, sebenarnya gitu kan udah banyak gitu. Kalau untuk lagu udah lumayan banyak lah. Cuma kan gitu. Kang Cepi oke dalangnya. Aya dina suatu karya teh aya roh teh geuning Kang. Tah rohna teh can ayaan gitu. Jadi si lagu teh emang aya udah jadi, cuma si rohna teh can aya geuning. Kumaha nya ngajelaskeunana. Yang keur urang mangarti ngarana hese tadi ieu teh. Ya lah gitu lah metaforana roh lah nya. Jadi si rohna teh can ditiup lah. Ya tapi Kang Ubay mah kan produksi langsung punya liranya. Punya lira, alhamdulillah punya lira. Aji ngeunahna teh urang teh bisa ngaracik sakumaha kahayang urang. Ya, eta teh sabenerna naon nya? Nya pisau berpatah dua oge eta teh anugerah jeung kutukan oge geuning. Soalna aing ngaracik lagu sorangan teh kadang eueuh cukupna sok. Ya benar.
Jeung teu diudag-udag sip ari ku sorangan. Ngeunahna teh. Iya, eta. jadi aya we kurang teh gitu. Balik deh karena efisiensi. Tah, Nah, eta. Jadi sebenarnya mah band miskin nggak kalau we loba gitu. Bener, efisiensi. Alah euy. Cik kumaha ya closing statement-na Aubey sok geun tiluan ieu lah. Harapan apa kumaha? Sok bebas. Ya harapan abi mah mungkin Kieu we keur ekosistem musik we di Tasik. tah gitu eta meureunnya nu kabeh hoyong disampaikeun teh sebenarnya tadi abi mah hoyong teh si komunitas teh lebih kumahanya Kakak kalau don lebih calik atuh tingali. Hah? Tuh. Jadi penonton. Nah kalah ka jadi dirinya ka dieu deui atuh ka dieu deui. Kalah Jawa atuh. Henteu sok ka dieu. Duh euy. Da acan beres ieu teh. Heh. Keuna sapaehna lah. Nah, kumaha? pelaku seni mah pasti bukan tentu pasti sihnya, cuma mungkin kebanyakan mungkin ya Kang. Aya abi mah baheula banyak kalimat anu ngomong lah dina musik mah duitan. Ya. Jadi naon jadi musisi gini. Ya. Sana siji dua itu teh. Hah? Sana siji dua anu nyebat. Nah menurut saya mah yang salahnya itu karena mungkin kita di underground ya. Ya mungkin untuk meminimalisir hal tersebut yang model duitan teh lah, bayaran teh, cap nu hungkul teh, mungkin yang harus kita benahi skenanya kali ya. Ya, eta. Benar. Ya. Ya. Skenana meureunnya Ya. tah aya harapan abi mah nya generasi nu ti abi kahandap lah. Ya. Mun bisa mah bikin kumanya jadinya siga di Bandung teh ekosistem teh hidup Kang. Ya. Bisana band abi ya ngarilis ulah band abi hungkul lah. Band nu tadi si Dicok misalnya. Band si Dicok ngarilis lagu atau ngarilis album terus fisik bukan digital misalnya fisik heula nya. Nah harapan abi mah sok lah bareuli gitu. Ya. Ku komunitasnya saling. Ya. Lamun teu nyata di lamun teu sanggup beli nya cek abi teh barter. Ya contohna baju lah. Ya band urang ngarilis baju ya. Nya hayang teh sakomunitas teh nya bareuli gitu. Ulah kalah yang dibere. Ulah yang dibere jeung ulah bangga ku dibere. Punten ieu mah nya, punten ya Kang nya kadang-kadang jelema teh aya borot jauh teh lah rilisan mah. Tiket we. Ya. Kadang-kadang acara lokal ya nya, acara lokal misalnya ieu Tasikmalaya Rock Invest ya. Kadang-kadang jelema teh bungah keneh dibere daripada meuli. Ya. Ya. Tah semoga ke depan mah eta teh rada kurangan lah nya. Kita mah malah kumaha nya kadang-kadang sekali mun misalnya diajakan main di suatu event nya ningali event atau baturan kita mah geus sok bae kolektif ge teu naon. Ya. Asli kita mah nya sering Saling support. soalnya eta bentuk urang nge-support event eta Kang. Ya. Gitu nya semoga kedepannya ya musisi mengerti sampai situlah Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ya nepi kadinya heula we pemikiran teh. Jadi Kalau ka aya jauh-jauh. hasilnya band-bandan teh Ya, gitu mual. ya. Mana band-bandan naon wae sih tah jadi. Ya. Wah gitu komodi di urang di metal anu nya jiga tikus got lah nya maksud teh aya beurit got kan mun aya acara hukul ngugunduk Ya, teh tah. Kada hese kan nya aya Ya. gitu mah. Nanya semoga nah kada ngurangan lah. Ya, Wah. ya. Yang tadi saya ceritain saya main ke kota-kota di Indonesia dan mereka tuh selalu pengen aing jiga Bandung aing yang mesti di mana sorangan lah tuh bener kan. Ya. Jangan selalu dan dia mah gini si tongkrongannya untuk kudu ngomongin batur mana sorangan berubah. Nah, eta bener. Ya. Da robah mah penting keneh ku sorangan heula kan Kang. Iya kan artinya gini Bandung pun bisa menjadi barometer karena orangnya sudah beres SDM. dengan dirinya sendiri. SDM. Iya. Cek Michael Jackson ge ngaca Ya, angke ge bisa nempo Ya. sampai meh ngarobah dunia ge diri sorangan heula kan. Nah, Iya dia curhat ke kita pengen kayak Bandung sama tadi dia ngejelekin temennya sendiri gitu cuman beda tongkrongan tuh kudu ngomongin batur mana heula sorangan. Ya. Mana si itu nyeun acar datang beli. Ya. Terus nepikeun ka era. Eta. Jadi sebenarnya mah teh lamun dipik. Hah? Itu menang. Untung we teu live. Astagfirullah. Untung we teu gacor. Alah euy. Jadi sebenarnya mah keur urang gitunya yang sudah lain ngarasa geus kasadarkeun tapi urang mah geus ngeuh gitu haha nu karitu teh emang kudu gitunya artinya penyadaran itu harus dirawat da teu hese nya bersikap siga gitu bener, teh hese. saling mendukung gitu Ya, teh hese sebenarnya. penghargaan gitu ya tapi ya lebuhan jelema teh beda-beda nu matak hesena mah jadi we kieu gitu Soalnya si budayana geus kabentuk geuning kan. Ya, ya. Kabentuk kumaha nya?
si culture teh nya Ya. geus kabentuk ti heula geuning. Ya. Nah semoga mah lah generasi abi ka handap mah ulah kitu Ya. geuning. Ya eta justru PR urang depan Ya eta. PR urang teh eta justru nya da Ya. urang ge bakal ngolotan meureun nya. Ya. Nya penyakit-penyakit mah ulah ditularkeun ka handap lah. Ya, Da urang ya. teh sampurna. Yang geus we pangkas sama generasi urang mah gitu. Ya geus Ya. geus lah kitu model blok-blok kan geus Ya. lah gitu lah. Eta euy, aduh ya mulia pisan angga cita-cita teh. Betul, Kang. Duh, bari geus tunuh kali banget teh. Reus abi teh itu. Karunya sia wah batur mah jempling euy. Tapi serunya ngobrolnya. Kan? Seru. Ih, aslina tuh. Komo mun lama Kang, ngomong ke nabi. Aduh, nanyakan ieu teh euy. Waktuna sejam setengahnya. 2 jam. Aduh, 2 jam tuh geuninganan. Tak kitu atuh meureunana angga euy. Eueuh batur Lantaran- urang Hah? eueuh batur. Heeh, maneh jadi karunya kitu aing mah. Sepi. Geus mi atuh milu kan aleutan nu maot. Anjing. Alah. Mangga Teh Muksi bade namihan deui closing statement-na kumaha? Nah, eta ditambihan wae atuh da. Ayo we ditambihan. Geus 2 jam ieu. Kumaha terakhir. Terakhir secara umum. Ya. Bukan hanya Redmis aja kan Ya, ya. ya. Untuk skena musik mungkin ya. Nah, sama gitu. harapannya mah Ya. dengan sang suami Ya. tercinta. Aduh, ya eta. Ampun. Ker aya. Ya. Ngomong ker aya di dia. Ya. Mun keur eueuh mah teh da duh, Kang. Duh Kak. Oh, yang ngaku maneh nanya. Astagfirullah. Ya jadi mungkin ya sama seperti apa yang disampaikan oleh AUB. Kita ingin merangkul, Ya. merangkul seluruh bukan hanya komunitas dari underground saja, betul ya? Kita itu ingin seluruhnya, makanya kita itu mendekati Karinding, Ya. mendekati komunitas budaya. Ya. Kita ingin menjadi, yaitu seperti di Bandung Karinding sama metal itu nyatu gitu. Ya. Nah itu jadi saya secara pribadi menginginkan semua jenis seni, semua genre, semua mau itu budaya, mau itu modern, yuk kita bersatu gitu. Ya. Dan seperti tadi pas awal ya opening, karena Tasik itu punya banyak potensi. Ya. Gitu. Boga punya DN banyak- anu alus Tasik mah. Betul. Ya. Apalagi Tasik itu darah seninya kental. Oh iya, tina seni orang Tasik mah. Iya. Ya. Kan aya kelom seni. Ya, seni. Payung itu teh. gelis seni. Seni. Ya, Coba. hampir semuanya seni. Ya. Tah, pengenlah yuk kita gabung, yuk kita bersatu, tidak boleh ada saling misalkan dari budaya da eta mah metal, abi mau ngadukung, nggak mau seperti itu. Ya. Ya, jadi budaya ngadukung modern, modern ngadukung budaya. Jadi ingin seperti itu. Nah, gitu. Betul? euy. Betul Leres, AA. leres, leres. Tos panginten ti abi mah kitu. Leres. Cekap lah nya. Cekap lah. Geus 2 jam itu asli. Aduh, euy nah itulah. Terima kasih ya Kang Bi, hatur nuhun pisan parantos keur sarurupaheun. Aube, Kang nuhun Kang. Madam nuhun. Dan kita akan berjumpa lagi minggu besok dan tentunya jangan lupa selalu ramaikan kopi si lokalem di Jalan Juanda Kota Tasikmalaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.